Assalamualaikum Baraya Galuh. Sebelum kalian melanjutkan video ini, saya akan merekomendasikan tempat pembelian atau pemesanan barang interior yang berkualitas. Anda dapat memesan seperti kitchen set, lemari, sofa, tempat tidur, dan lain-lain. Kalau untuk soal harga, jangan diragukan lagi. Untuk informasi pemesanan lebih lanjut, Anda bisa langsung lihat di kolom deskripsi. Terima kasih. Day 2. Ya, leh. Oh, siap leh. Penting ayeuna mah ulah nepkeun ka sare euy. Siap leh pokona mah. Penting ayeuna aing moal sare arek dikuat-kuatkeun aing yang nempo malingna aing mah le euy. Wanian geus mawa motor si RT euy. Tapi nu penting ayeuna mah kudu nyeun strategi euy. Strategi kumaha deui? Jana tuh urang. Jadi kieu ya strategina teh. Urang api-api sare. Tah kumaneh teh ditempokkeun ti tukang bisa aya bangsat. Mung teuing, mana di mana mah ngeuna sare. Piraku urang kudu nempokeun maling di mana bari geuk kieu ih. Tuyang teuing ngeunah di mana? Sok atuh euy, nanya naon? Lagu anyar aing. Pokona mah ngeunaheun. Judulna Maraban Domba. Gaskeun. Maraban Domba. Kujukut. Maraban aja. Kuut. Maraban etong. Kututut. Sakali deui. Maraban Domba. Kujukut. Pak RT. Kade, ayeuna mah kudu sariap. Ulah harees wae. Siap teh. Pokona mah urang jeung si Maleh geus boga strategi. Pokona mah. Yang penting ayeuna mah tenang wae. Tah heuh kitu. Pokona penting ayeuna bangsa eta kudu beunang. Siap, tenang pokoknya mah teh. Teh, geus lah tenang. Pokona mah ayeuna mah Pak RT mending balik ke bumi, bobo santai tenang. Masalah beginian mah serahkan kepada kami berdua, heule. Benar pisan. Awas we mun aya nu laporan deui ti warga. Mun aya nu kapalingan deui maraneh ku urang isuk dipecat. Siap teh, laksanakan perintah darimu. Geus ayeuna mah urang ek balik ek karona di imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati bosku. Sinarieu nu ngarona can molor euy. Lah. Mana sih? Oh. Ini bakalan ya pusing mah. Jigana kudu di asupan obat tidur ieu. Ami malolor eta nu ngarona. Abe sore marangi lentu bagi pasir. Bade tumaros pami bumi Pak RT paling mananya? Pak RT. Oh tuh paling ditu. Paling mana? Paling ditu sana mah. Paling ditu. Singlares abi tes tebih ti ditu hati. Legok hangser milarian bumi Pak RT di paling mana nu laresna ieu teh? Koneng warna koneng. Oh tuh eta tah mana tah? Di ditu tah warna koneng jiga koneng. Aya peryoginan dia ke Pak RT. Iya ya, abi teh bade masihkeun data ka Pak RT ti kelurahan manawi Pak RT na aya teh aya nya. Tapi dah tos barobo sigana mah. Bumi lagi dah tos parowek. Kumaha tuh nya abi tos satebih-tebih ti kelurahan. Abi mah bade euy heula atuh nya. Ya aya mamen salit yang batur ngarona. Mangga ditampi nya ya bade arwi atuh nuhun mangga. Ya. Apa ya kalian? Euy. Sia hiji, aing hiji. Si ai itu mah teu mere cocolokan euy. Rasakeun sia. Eta dahareun ku uing dibere obat tidur. Tinggal nungguan waktu ayeuna mah. Paringsan saja. Ya salih ya. Sudah mungkin sih, aing tuh
Tak gening marane geus malolor ya. Geus bereaksi jika na yang bati deui. Saatnya beraksi. Kira. Sugan bogaan barang alus ya baru datnya. Kudu dicek ya. Dicek. Dia rezeki aja. Ada bagian beraksi kaimah warga. Seminyak yang penting ayeuna untung gede pokoknya mah. Itu tempo anak toke mah masih malolor kene akan lah manjur berarti eta bati berarti kuy. The next day. Sirian alias kena wae aduh. Udang. Udang. Menon deui teh. Nah nonton teh isuk kene geus ngarebek aduh. Oh, isuk kene geus ngarebek. Pira kue bangsat dewa mate euy. Yo dengekeun. Aya Mang Empun, motor CSI, pakaian CSA, geus laleungit kabeh ku bangsat. Sia teh mah mikir. Tong harees wae. Asa teu mungkin teh aya bangsa di mah aduh. Oh, teh lah. Pira kue eta bangsat ngadua kalikeun mah. Pugu gara-gara sia. Warga geus loba nu laporan ka urang. Barangna geus loba nu laleungit ku bangsat. Nyir leh. Ayo tuh cangteangan sugan kaburu eta malingna aya keneh. Atuh ayo. Geus cari cing. Aing geus pusing na pemain doaan mah euy. Mulai di akhirnya ku aing malahnya dipecat. Kela, sekali dipecat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jong dipecat ieu mending molor deui. Oh. Eta teh goblok. Mending es deui. Goblok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.